Alfiyah Ibnu Malik halaman 86 bait 316. Bismillahirrahmanirrahim. Mastathnatil ma'tamamin yantasib wa ba'da nafin akanaf inin tukhib isba'u matasa wansib man qata' wa anta mimin fihi ibdalun waqat wa ghairu nasbin sabiqin fin nafiqan yati walakin nasbahu khtar'in waran wa iyu farraq sabiqun illa lima ba'du wa ba'du yakun kamala willa udima wa algi illa zata taqidin kalam tamrur bihim illal fata illal ala wa in takarrar lali taqidin fama tafriki tasira bil amilida fi wahidin mimma bi illastuthniya wa laysa annas bin siwahu mughni wa duna tafrighin ma antaqadumi nasbal jami'ihkum bihi wal tazimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bab ke-24 al-istisna. Ari ieu eta bab istisna. Hartosna ngacualikeun. Patokan istisna menurut logat nyaeta al-ikhraju. Kadar-kadar ngaluarkeun. Mengeluarkan. Qomal qaumu, geus nangtung kaum-kaum. Ada yang dikeluarkan, dikecualikan. Illa Zaidan, terkecuali Kijaid. Fasajadu illa iblis. Para malaikat bersujud kepada Nabi Adam terkecuali iblis. Iblis mah berarti dikeluarkan, tidak mau sujud. Kan beda dina palebah fasajadu illa iblis mah disebutna istisna munqati'. Iblis bukan sebagian daripada malaikat. Istisna menurut istilah nyaeta al-ikhraju bi illa au bi ihda akhawatiha. Al-ikhraju mengecualikan, mengeluarkan, bi illa dengan menggunakan lafaz illa. Illa termasuk haraf istisna yang mengecualikan ya. Ihda akhwatiha atau salah satu daripada teman-teman lafaz illa. Mengingat di Jurmiyah ayat sabaraha kelompok istisna. Ayat 1 kelompok kulafat illa, kedua kulafat ghairu siwan suwan sawaun. 3 kulafat khola ada hasya. Di sini diulangi juga. Berarti istisna itu yang mengeluarkan. Tapi sebetulnya fungsi daripada istisna ini ada dua. Satu, ayat ikhraj. Fungsi istisna dua. Satu naon? Ikhraj. Hartosan naon? Ngecualikeun. Mengeluarkan. Lamun kalamna kalam mujab. Contoh, qomal kaumu, geus nangtung kaum illa Zaidan terkecuali Ki Zaid.
seluruh kaum-kaum berdiri. Salam dikeluarkan. Kecuali kijaid, berarti ikhraj dikeluarkan. Aya deui idkhol. Lamun idkhol mah berarti memasukkan. Kalamna kalam manfi. Coba pakai maqamal kaum teu nangtung kaum-kaum. Kaum-kaum nangtung teu? Henteu. Illa zaidan kecuali berarti zaid manawan. Aturan ari kitu berarti idkhol, memasukkan kana hukum atuh. Itu menurut sebagian dari para guru gitu idkhol lamun kalaman fi. Aya sabaraha rukun istisna? Rukun istisna aya 4. Hiji, sebelum kalimat istisna. Hiji naon? Mustasna minhu. Tah, anu sebelum lapan ilana. Lamun ilan disebut harap naon? Harap istisna. Katilu ieu mustasna. Kaopat ieu sebelum mustasna minhu amil nanya. Berarti lamun diurutkan coba hiji amil, 2 mustasna minhu, 3 huruf istisna, 4 mustasna yang dikecualikan. Lebih jelasnya dijelaskan oleh musannif. Mastasna tilla ma'tamamin yantasib wa ba'da naf'in aw kana fi'nin tukhib. Mustasnaku illa kalam tamtur mujab hukumna mustasna eta wajib nasab kalam manfi alus lamun dianutkeun istisna muttasil munqati nasabkeun istisna muttasil mustasna sajenis jeung mustasna minhu munqati teu sajenis. Indonesia mustasna illa serta tamam nasobkanlah setelah nafi dan si B-nya utamakanlah. Ma ari mustasna istasnat anu ngaistisna non illa lapad illa ma'a tamamin sarta kalam tamujab. Ma'atamamin sarta kalam tamujab yantasib eta narima nasab emma. Lanjut wa ba'da nafin sareng sabada nafi au kanafin atawa sibeh nafi seperti nafi teh sibeh nafi. Untuk hiba tah dipilih non itsba uma nganutkeun perkara ittasola anu mutasil itu emma. Wansib jeung kudu nganasabkeun anjeun ma kana mustasna in qata'a anu munqati emma. Tambahan tina mustasna minhu. Wa antamimin sareng numutkeun bani tamim fihi dina ieu man qata ibdalun ari dibaca jadi badal waqa'a eta geus tumiba itu ibdalun. Ulangi deui ma ari mustasna istasnat anu ngaistisna naon illa lapad illa ma tamamin sarta kalam tam mujab yantasib eta narima nasab ma wa ba'da nafin sareng sabada nafi au kanafin atawa sabada sibeh nafi untuk khiba tah dipilih
naon itba'u ma nganutkeun perkara ittasola anu mutasil itu ma wansib jeung kudu nganasabkeun anjeun ma kana perkara in qata'a anu munqati ieu ma tina mustasna minhuna wa antamimin jeung numutkeun bani tamim fihi dina man qata'a ibdalun ari dibaca jadi badal waqa'a eta geus tumiba itu ibdal. Kesimpulan cara pembacaan mustasna kulapad illa judulna ayat 3 hiji wajib mustasna dinasabkeun titik 2 dina kalam tamujab 2 alus dijadikeun badal alus dijadikeun badal daripada dibaca nasab titik 2 dina kalam tamanpi bari istisna muttasil koma lamun istisna munqati mah kudu dinasabkeun koma menurut Bani Tamim menang dijadikeun badal. Para pelajar membahas tentang istisna. Istisna tadi naon? Ngecualikeun. Pangna istisna diceritakan setelah bab maf'ul ma'a dina pada menggunakan aya alat. Lamun maf'ul ma'a make naon sebelumna? Wau ma'iyah. Lamun istisna menggunakan huruf istisna. Ayeuna kakara mustasna kulapan illa. Aturanana ayat 3. Kumaha eta nu 3? Kahiji mastasnatil ma tamamin yantasib. Lamun kalamna kalam tam, naon nami tam? Mazukira fihil mustasna wal mustasna minhu. Anu aya mustasna jeung mustasna minhu na tam. Bari tamna tam mujab. Tamna tam naon? Tam mujab. Berarti tam teh kabagi 2, aya tam manfi aya tam mujab. Lamun mujabah berarti kudu dikumaha macana nasab. Mastasna tilama tamamin yantasib. Mustasna setelah lapad illa baca nasab lamun kalamna tam mujab. Tam ayam komplit rukun istisnana aya 4. Mustasna minhu rukun istisna. Mustasna aya amil. Atau lamun supaya gampang mah tamas kaciri da. Sebelum lapad illa teh geus kalam. Mubtada geus aya khabaran, fiil geus aya fa'ilan. Contoh anu tam mujab, ari mujab mah menunjukkan kepada iya. Iya. Atau naon kana mujab? Teu kapiheulaan ku napi atau si be napi. Contoh qomal qaumu illa zaidan. Qoma geus nangtung. Saha al qaumu ya sempurna can sebelum lapan ila. Sempurna tuh. Berarti kalam naon tah? Tam mujab. Ieu kalimatna positif negatif. Positif berarti mujab. Maka ila zaidan dibacana nasab. Kumaha bacakan jurmiahna? Wal mustasna bi illa yunsabu idza kana kalamu taman mujaban. Berarti umum ieu mah nya. Maksud umum teh rek anu mutasil rek istisna mun qati. Ari mutasil nu kumaha? Mutasil mah anu mustasna tah lapad zaidan sebagian daripada mustasna minhu lapad al-kalam.
Jika disejaid termasuk kaum sanes? Termasuk. Atau boleh dilihat dina patokanana di tengah. Di baris ke-8. Wal muradu bil mutasil, yang dimaksud dengan istisna mutasil. Ayyakunal mustasna, terbukti mustasnanya ba'don, sebagian, mimma qablahu, dari sebelumnya. Nah, sebelumnya mustasna minhu. Mustasna masih kena satu kelompok jeung mustasna minhu. Cing jaid termasuk kana kaum teu? Termasuk. Coba lamun ayeuna mah kieu. Qomal qaumu, geus nangtung kaum-kaum, illa himaron, terkecuali himar. Ari himar kaum bukan? Sanes eta mah munqati. Tapi tetap sama hukumna mah. Rek kudu dibaca nasab, baik mutasil atau munqati. Contoh di Al-Qur'an fasajadu illa iblisa pasajadu tulus rujuk itu malaikat, berarti geus aya pailannya, aya mustasna minhuan, illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaan Nabi Sinah aya pertanyaan, ari iblis malaikat lain tadi kita namina naon? Munqati gitu mah. Definisi munqati teruskeun ka payuna, wabil munqati, dan yang dimaksud dengan munqati adalah allayakuna, terbukti mustasnanya ba'don mimma qablahu. Allayakuna tidak terbukti, berarti lain mustasnana, ba'don sebagian, mimma qablahu daripada sebelumnya. Naon sebelumna teh zina mustasna minhu. Jadi ulangi kahiji aturana. Mustasna kulapan ila nasabkeun lamun kalamna tam mujab, baik mutasil atau munqati. Anu kadua, kumaha lamun manfi? Ari manfi teh kebalikan tina mujab. Ari manfi teh kalimat negatif, atau boleh dilihat di baris ke-7. Fa in waqa'a ba'da tamamil kalam allazi laisa bimujabin. Naon ngaran mujab? Naon ngaran manfi? Atau allazi laisa bimujabin, wa huwa ari itu manfi al mustamilu ala nabi awsib hihi. Ina kalam anuna bi. Wal muradu bisibhin nafi an-nahi atau istifham. Jadi ari disebutkeun manfi teh kapiheulaan. Ari manfi, maksud manfi naon? Kapiheulaan ku nafi atau sibeh nafi. Naon sibeh nafi? Kalimat nahi atau istifham. Ta eta mah sama satu kelompok kana manfi disebutna. Sibeh nafi mah hukumna. Kudu kumakeun wa ba'da nafin aw kanafinin tuhib itba'u matasola, alus dijadikeun badal. Naon cenah ge jawabna? Alus jadi badal daripada jadi istisna. Contoh dengan syarat bari kalamna kalam mutasil. 4 baris ke bawah dari yang barusan. Maqama ahadun illa zaidun. Aya maqama tenang tung saha ahadun salah saurang. Cing ieu tam atau sempurna belum? Entos nyapil aya fa'ilan. Fa'il teh salah mustasna minhu ta eta. Saha illa zaidun, maaf ulangi, maqama ahadun tenang tung salah seorang illa zaidun kajabaki jaid. Cing ari jaid termasuk seseorang lain. Seseorangnya ada orang atuh. Berarti saya kena dibaca illa zaidun daripada dibaca nasab. Daripada kumaha baca? Maqama ahadun illa zaidan. Kedua contoh ku nahi la yakum ahadun
illa Zaid. Jangan ada yang berdiri seorang pun terkecuali Zaid. Aya? Halus kan di kumaha bacana? La yakum ahadun illa Zaidun. Ta Zaiduna ikutkeun kana lapan ahadun. Lamun nabet al-piyama disebutna itba umat tasola. Mengikutkan anu mutasil. Emang kalamna kalam istisna mutasil. Dibaca nasab boleh teu? Boleh, ngan teu pati alus. Terakhir dina istifham. Berarti kalebetna sibeh napi. Hal qama ahadun illa Zaidun? Naha nangtung seseorang kecuali Zaid? Pertanyaan. Nah, eta hukumna berarti alus dibaca nasab. Dibaca badal. Jadi kedua kumaha simpulna kedua? Lamun kalamna kalam manfi bari isni tas istisnana mutasil alus jadi badal. Kumaha lamun munqati ayeuna katilu berarti katilu. Nah, lamun kalamna kalam munqati, lamun munqati mah wansibman koto kudu di nasabkeun. Lamun munqati mah nasab. Contoh nasa anu munqati tinggal dibuang, oke tinggal diterapan harap napi. Contoh anu taman pi mukote 7 baris dari bawah. Makomal kaum lain eta mah menurut ieu nya. Masantana wa ingkanal istisna'u munqati'an ta'ayyanan nas bu ingda jumhuril arab patakulu maqamal kaumu illa himaron. Tapi aya nu beda cek Imam cek Bani Tamim mah kudu kumahakeun meunang dijadikeun badal wa antami min fihi ibdalun waqa. Sok atuh cek Bani Tamim mah jadikeun badal. Jadi setelah lapan ilana akurkeun kana sebelum lapan ila. Akurkeun kana mustasna minhuna. Maqamal qaumu illa himarun wa ma darabtul qauma illa wa ma marartu bil qaumi illa himarin. Berarti eta mah menurut Bani Tamim. Galib teu? Henteu. Anu masyhur mah tetep we cek tadi kedah dibacana nasab. Itulah 3 aturan tentang mustasna kulapad ila. Lamun kalamna kalam tam berarti. Kebalikan tina tam engkena nakis di dieu mah mufarraq. Selanjutnya kumaha lamun amilna dipandeurikeun istisna diheulakeun nya. Wa ghairu nasbi sabiqin fi nafi qad yati walakin nasbahu ikhtarin warad. Mustasna heulaan mustasna min huna nanapi menang atu alus nasabna. Tidak nasab mustasna sabik setelah napi kadang ada namun nasab pilihan hati. Wa ghairi nasbin jeung ari salianti nasabna mustasna sabiqin anu miheulaan mustasna minhuna fin nafi dina nafi qadiyati terkadang datang itu gero nasbin walakin nasbahu tetapi kana nasabna
itu sabiqin ikhtar kudu milih anjeun in waroda lamun datang itu sabik wa ghairu nasbin ari salianti nasabna mustasna sabikin anu miheulaan mustasna minhuna fin nafi dina kalimat nafi qadiyati eta terkadang datang itu ghairu nasbin walakin nasbahu tetapi na kana nasabna itu sabik ikhtar kudu milih anjeun in waroda lamun datang itu sabik sok aya kesimpulan sok aya mustasna kulapad illa dina kalam manfi ulangi robah mustasna kulapad illa dina kalam manfi bari mustasnana diheulakeun tina mustasna minhuna maka alus dibaca nasab langka dibaca salian nasab. Para pelajar ieu mah hanya sekedar mafhum mukhalafah tina kalam manfi tingali nomor kedua lamun kalamna kalam taman pi bari mutasil cing mending jadi badal mending dibaca nasab mending alus jadi badal tapi lamun mustasna leuwih diheulakeun mustasna minuna dipanderikeun mah alus keneh dibaca nasab tah lamun dijadikeun badal hukumna langka jadi bet ieu mafhum mukhalafah tina wa ba'da nafyin aw kanafyin tuhib itba'u matasala tapi mafhum mukhalafah lamun kedudukanana eta mustasna teh diheulakeun berarti nu sejenna mah teu dibahasnya soalna nu sejenna mah teu ikhtilaf contoh anu mujab sabaraha pembacaan cing ta mujab nasab sadaya berarti ieu mah umum rek mustasna minhuna dipayun atau dipengker maka nomor hiji eta mah geus pasti lihat di halaman 87 fa in kana mujaban wajaba nasbul mustasna meskipun disimpan mustasna minhuna di belakang contoh qoma illa zaidan al qaumu asalna mah kumaha cing baca qaumu illa zaidan ngan al qaumna geserkeun ka tungtung tetep kulantaran tamu jaman dibaca naon nasab ieu Mataqulu ayeuna nu nembe dijelaskeun kumaha baca nembe nu kadua kesimpulanna alus dibaca nasab contoh teruskeun di baris kedua fal mukhtaru nasbuhu fataqulu maqama ditungtung mustasna minhuna diheulakeun di mustasnana illa zaidan al qaumu cing alusna dibaca illa zaidan illa zaidun illa zaidan walakin nasbahu ikhtar in warad alus keneh dibacana nasab atau ada sebuah syair baharna bahar tawil famali ila ala ahmada syi'atun wa mali ila mazhabal haqi mazhabun sarang baca famali ala ahmada syi'atun wa mali illa mazhabal haqi mazhabun famali maka teu aya eta tetepikeun kaula illa ala ahmada kajaba keluarga Ahmad
syi'atun ari golongan. Tidak ada golongan yang saya ikuti terkecuali golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jeung teu aya liya tetepikeun kaula illa mazhabal haqqi kajaba mazhab anu bener, mazhabun ari mazhab. Aku tidak memiliki mazhab terkecuali mazhab yang benar. Di contoh pertama cing, mana mustasna minhu? Syi'atun. Mana mustasnana? Ala Ahmad. Kalamna kalam tamak manfi tamujab. Manfi. Alusna ala dibaca alu atau dibaca ala? Ala. Anjing asal pokok malamun tam manfi mah alus jadi badalnya. Tapi dikarenakan ia dikebelakangkan, maka kembalikan karena asal semula dibaca nasab. Jadi sok aya wa goeronas bisa bikin finapi kodiyati. Emang sok datang selain dibaca nasab, berarti emang kumaha dibaca langka. Maka kumaha baca terusan daripada kesimpulan? Langka dibaca selain nasab. Contoh nu dibaca selain nasab, maqama illa zaidun al-qaum. Atau contoh lagi teruskan ke ujungna, mali illa akhuka nasirun. Asalna mali nasirun teu aya nu nulungan illa akhuka. Atau contoh lagi bahar tawil, fa innahum yarjuna minhu syafa'atan iza lam yakun illan nabiyyuna syafi'un. Sarang fa innahum yarjuna minhu syafa'atan iza lam yakun illan nabiyyuna syafi'un. Fa innahum dibacana ameh pas. Fa innahum yarjuna minhu syafa'atan. Fa innahum maka saestuna itu kaum-kaum yarjuna eta ngarep-ngarep itu kaum minhu ti kanjeng Nabi syafa'atan kana syafaat. Kaum-kaum mengharapkan syafaat kanjeng Nabi. Iza lam yakun di mana teu kabuktian saha illan nabiyuna. Punten iza lam yakun di mana teu kabuktian illan nabiyuna kajaba para nabi saha syafi'un anu nyapaatan. Asalna kumaha? Iza lam yakun syafi'un illa nabiyuna. Alusna dibaca naon? Dibaca nasab. Meskipun kalamna kalam tam manfi. Dabongan ieu mah mustasnana diheulakeun daripada mustasna minhu. Dijelasnya patokan istisna tamah mazukira fil mustasna wal mustasna minhu. Nu dicaritakeun mustasna jeung mustasna minhuna. Araya mustasna minhuna. Ngan tadi manyerian wungkul anu can sempurna kalam jeung henteu. Aya deui kalam teh kalam nakis. Berarti henteu sampurna. Teu aya mustasna minhuan, aya istisna we. Kumaha macana? Wa iyu parrog sabikun illa lima ba'du yakun kamala willa udima. Wa iyu parrog jeung lamun dikosongkeun naon sabikun amil anu miheulaan illa lima kajaba naon sabikun anu miheulaan illa kana lapan illa lima pikeun ma'mul ba'du sabadana illa yakun bukti ieu emma kama lau udima eta saperti perkara lau udima lamun dipikeun bae
naon illa lapad illana. Ulangi wa iyu parrog jeung lamun dikosongkeun naon sabikun anu amil anu miheulaan illa kana lapad illa lima kana makmul ba'du sabada lapad illa yakun bukti ieu mah kama eta sapertikeun perkara lau udima lamun mah dipiceun naon illa lapad illa. Kesimpulan nomor 3 tina aturan lapad illa. 3 lamun kalamna kalam nakis garis miring muparrog maka mustasna minhuna kudu dibaca sakumaha butuhna amil dalam kurung berarti lapad illana kaya-kaya eueuh bae dalam garis miring teu berpengaruh tutup kurung. Para pelajar ayeuna pembacaan mustasna ku lapad illa nomor 3 nyaeta istisna muparrog kebalikan tina tam atau bahasa jurmiyah mah disebutna istisna nakis kalamna. Lamun nakis mah kumaha sarana? Kumaha butuhna amil. Amil butuhna naon tah? Contoh di baris kedua, makoma tenang tung. Encan gaya mustasna minhu geus langsung aya istisnanya. Saha illa zaidun cing lapad makom butuhun aya naon butuhun aya fa'il tasbih eta jadikeun fa'ilna kumaha tu lapad ilana ilana mah kama lau udima illa kama lau illa udima kaya-kaya dieuweuhkeun we makom zaidun nya kaya-kaya kitu maksudnya segi pembacaan kaya-kaya dieuweuhkeun teh ameh teu keder macana. Contoh yang kedua, wa ma darabtu teungeul kaula langsung bae aya istisna butuhun naon tah ma darabtu maf'ul langsung bae jadi illa zaidan. Contoh wa ma marartu illa bi zaidin butuhun naon butuhun majrurnya maf'ul nu didapat di mutaadikeun ku harap jar jadi illa bi zaidin. Lamun diasupkeun kana bait mah wa iyu parrog jeung lamun dikosongkeun atawa dijongjonkeun naon sabikun amilna teh jongjon kana naon jongjon langsung kana illa berarti tanpa aya naonna tanpa aya mustasna minhuna 5 ba'du maka eta sebelumna berpengaruh kana sabadana lapad illa cek tadi ge sakumaha butuhna amil bae. Nah, tadi contohan dina kalam nu manfinya. Di baris ketiga ada wala yaqau fi mujab. Maaf. Nah, tadi contohan nu mujab, jawabanana wala yaqau fi mujab. Teu aya gambaran kalam muparrog dina kalam anu mujab. Teu aya kata darabtu ila zaidan, teu aya. Jadi ulangi, kalam nakis mah aya dina naon wungkul? Dina anu fi wungkul. Wa algi illa zata tauqidin kala tamrul bihim illal fata illal ala. Wa algi jeung kudu nganggurkeun anjeun illa kana lapad illa zata tauqidin anu ngabogaan makna tauqid kala tamrur seperti lapad la tamrur ulah ngaliwat anjeun bihim ka kaum-kaum illal fata kajaba ka pamuda illal ala kajaba ka aki ala. Kesimpulan judulna hukum istisna ditikrar. 1.
lamun lapad illa ditikror bari tujuanana pikeun naukidan dalam kurung atawa badal garis miring atau ataf tutup kurung, maka eta illa beramalna ngan kanu sahiji. Beramalna kanu kahiji, kanu sasesana mah teu beramal. Silakan baca. Cing. Jadi lamun aya lapat illa ditikror sababaraha siki, lamun tujuanna pikeun naukidan, maka hukumna nu beramal mah kanu kasabaraha? Kanu kahiji. Berarti kadua katilu mah teu berpengaruh. Atau lain taukid, atap atau badal. Contoh nabet la tamrur ulah ngaliwat anjin. Bihim ka itu kaum-kaum. Cing ieu kalam-kalam naon ieu? Tam mujaban pi man pi sabab aya nahi sibeh napi. Illal fata kajaba kapa muda, illal ala kajaba ka aki ala. Kang ala juga namanya lain aki. Soalnya pemuda. Ulah ngaliwat ka kaum-kaum kajaba ka pemuda. Tuh. Kaki ala makajeun. Ala teh diniatkan jang naukidan lapan fata. Pertanyaan cing, fata tingkah naon ieu? Tingkah nasab da kalamna kalam tam manfi dibaca nasab. Ulangi ilal fata saya kira jadi badal la tamrur bihim ai ilal fatai asal nama sabab jadi badal tilapat bihim atau dibaca nasab berarti jadi istisna wa ba'da nafin au kanamtin tuhib itba umat tasola. Illal ula, coba lapan ula tinggal naon eta? Kajaba kaki ala. Eta mah naukidan. Baik. Berarti naukidan mah tina lapan bihim, kuantan bihim tinggal jr, lapan ula ge tinggal naon? Tinggal jr. Ngan jr-na lain ku lapan illa, teu bisa nasabkeun. Kan hanjakal contohna ieu mah nya kudu berubah takdiri. Coba anu berubah na labdon. Urang kasih contoh deui di baris kedua. Ma marortu bi ahadin teu ngaliwat kaula ka salah saurang illa zaidan kajaba kaki zaid. Coba dibaca nasab jadi illa zaidan, menang teu? Menang. Tapi lapat akhikana menang teu dibaca nasab. Teu menang illa akhikana mah. Soalna eta mah teu kapangaruhan ku lapat illa ngan naukidan mungkul kana lapat zaidin berarti diakurkeun kana mubdal minhuna lapat ahadin fa akhika badalun min zaidin tuh lapat akhika teh badal tina lapat fa akhika badalun tina lapat zaid ai zaid jadi naon tadi zaid di badal tina lapat bi ahadin ngan dibaca nasab sote non pedah naon wungkul eta mah pedah menang tapi palebah lapat akhika mah menang teu dibaca akhoka teu menang eueuh alasan jangan nasabkeun walam tu'sir fihi illa syai'an lam tufidu fi istisnaan mustaqillan. Berarti kulantaran eta istisna na tujuan yang naukidan akur bae tanpa ilagi teu naon-naon takdir nama seolah-olah ki ma marartu bi ahadin illa zaidin akhika. Atau contoh tadi nabet kuma la tamrur bihim illal fata illal ala. Takdirna illa nu kadua mah dianggap teu aya. Jadi la tamrur bihim illal fata al ala tegasna ala. Ala teh nogian kana fata.
Kedua atau ataf. Ataf ge berarti teu berpengaruh eta lapan ilana. Contoh, qomal qaumu illa zaidan. Cing qomal qaumu illa zaidan kalam naon ieu? Kalam tam mujab. Wajib dibaca nasab. Wa illa amron. Jeung kajaba ki Umar. Takdirna wal aslu amron. Jadi nasab lapan amron malain ku lapan illa, tapi ku pada naukidan kana lapan zaidan. Summa karorta illa taukidan. Lapan ilana mah naukidan unggul berarti. Eta mah atapnya lapan amron kana lapan zaidan. Contoh deui sebuah syair bahar tawil. Halidaru illa lailatun wa naharuha wa illa tulu'us syamsi summa goyaruha. Sareng. Halidaru illa lailatun wa naharuha wa illa tulu'us syamsi summa goyaruha. Goyaru bimana giapnya teu aya. Halidahru henteu ari zaman illa lailatun kajaba peuting wa naharuha jeung berangna itu lailah. Sebenarnya mah zaman mah ngan tina dua, berang jeung peuting. Jadilah zaman disebut. Wa illa tulu'u syamsin jeung kajaba bijilna matahari summa goyaruha tuluy surupna itu samsin. Ayat 8 ila 2. Aya illa tulu'u samsin. Tah eta teh sebetulna mah naukidan kana teu heula. Sebetulna mah lamun dipikeun ilana ge anger artina sagera. Halidahru henteu ari waktu illa lailatun wa naharuha terkecuali malam dan siangnya. Wa tulu'u samsin jeung tegasna bijil matahari summa goyaruha tuluy surupna matahari. Berarti lapan ilama teu berpengaruh kana lapan tulu'u samsin mah. Wal aslu wa tulu'u samsin. Wa qarrar ta'ila taukidan. Diayakeun ilana deui teh eta mah naukidan we unggul. Itulah contoh anu ataf. Contoh deui baharna baharojaj. Malaka min sanjika illa amaluhu illa rozi muhu wa illa romaluhu. Sarang sanjika illa amaluhu illa rozi muhu wa illa romaluhu. Malaka teu aya eta tetep pikeun anjeun min sanjika tina unta anjeun naon illa amaluhu kajaba gawena itu sanji. Nu penting mah tina onta mah gawena we. Illa rosimuhu tegasna lempang launa itu sanji. Wa illa romaluhu jeung tegasna kajaba lempang gancangna itu sanji. Sebenarnya teteh naukidannya apa dalan takdir nama kumaha teu aya manfaat tina onta kajaba gawena teh naon lempang gancang jeung lempang laun eta teh gawe naon eta teh gawe onta. Parosmiuhu teh badalun min amalihi ngajadikeun badal tina amal. Jadi ieu mah lain istisnakeun deui. Illana anu berfungsina nu kahiji unggul. Illa amaluhu illa rosimuhu illa romaluhu. Ieu mah nyontohan badalnya. Rosimuhu jadi badal tina lapan amaluh. Romaluhu jadi badal tina lapan amaluh. Anu tadi eta di baris kedua
ma marortu bi ahadin illa Zaidin illa akhika sasjaidan maksudna teh illa Zaidin soalna kalam tam manfi maka alus kena jadi badal Zaidin jadi badal di lapan ahadin akhika jadi badal jadi taukid naukidan lapan Zaidin itulah selesai jadi simpulna lamun aya lapan illa ditikror bari tujuanna pikeun naukidan wungkul eta lapan illa berpengaruh nangan sabaraha kanu pertama na wungkul nu sejenna mah teu beramal nu sejenna mah berarti lamun tujuanna jadi badal naukidan kana mubdal minhuna lamun kadituna jadi ataf sakumaha bae i'rabna akurkeun jeung matuf alaihna alhamdulillahirabbil alamin.